Geus lah Kang. Abi. Hah? Iya sila tadi nununguan Kakang Maman tapi tingkah mana Kakang mana? Ai bieu cenah ceketu cenah sitoma cenah keur ngusep. Aing teu dadag sugan aing rek bawa lauk. Kurang-kurang di teang sugan teh si nongol teh di balong. Aing mah ngarep-ngarep lauk bisa keur kieu teh resel pisan. Menang. Hah? Menang lauk mah. Ai pang teu dibawa. Hah? Ai pang teu. Menang lauk. Menang lauk. Oh, bener. Menang lauk. Bener. Leh jalma. Bener aing bener menang lauk eleh jamnya euy. Aing Eka mana di Kang Acung teh? Hah? Eka mana Kang Acung? Tukang ayam teh. tukang Kang Maman cenah jual ayam. lah si udah mah teu ecreuh. Oh, tadi mana nawarkeun na ai Kang Mamana. Oh, ke mana? Ayam batur. Oh, ayam batur. ditawar. Nah, cek aing ge jama beureu. Cek aing ge jama beureu. Si udah mah nyebut reka kebon, kitu bukan kebon di mana sih udah Ih, lega si panu kebona. Kebon di Eta dulu datang ih. Aduh. kunaon sih Kang? Cicing udah wakananya aing. Hah? Udah wakananya tuh. Oh, Nipu ya euy ga. Rada peurih. dipencet eta atuh dipencet. Mana mung nyusul ke kebon. Si Jana kasamet ieu meureuti kebon. Lain ka sama teh teh mah. Jadi cangkeng atuh meureun. Lain. Naon atuh? Pan urang teh suruh di kebon. Heeh. Keur kudak kadek. Aya nu nyulunum ka dia. Ya nu nyulunum ka dia. Heeh. Cek urang teh naon tiis kana suku diantep be. Heeh. Gitu. Heeh. Ari geus nyulunum kala beuki nyedak ka dia ya ka luhur. Meureun papangi jeung baturna meureun. Orai. Arek orai. Oh, citi ih ning aya orai asup. Aing Oh, eta orang juga teu karasa teh Seperti dila di teh punyunyu. Ka dia ka. Hayangeun biji mah. Hayangeun biji. Cek urang teh keun. Geus dia geus pak punyunyu. Kepret ku urang teh kitu. Heeh. Cintet di eueuh. Urang teh geus karasa di kepret teh. Rada pakleng. Tah urang teh ongkoh di ngalasuluh. Aku punyunyu deui. Hayangeun keluar pasti. Nah. yang biji. Hayangeun biji betul. Masih eta mah. Pak punyunyu kana beuki panjang. Heeh. Tah urang teh aya tangka sampo. Ah mending kana kitu digaber tukang Di tangka sampo kadek awas cek teh ku aing sia. Heeh. Keur pak punyunyu di dieu. Heeh. Sabot ku tangka sampo. Ceger. Ka urang teh arita patu. Leng. Kudupuk. Ai pak. Ai pak. Kapan ripuh? Ripuh bari dikepret gitu urang pakleng teh inget kana nu ngagoler. Lamun teu kanyahoan kudu keur ngariet deui urang. Geus urang meureunnan balik wayahna haon deui. Jadi lain ora ieu nu kateungeulna. Nu dikepret teh lain. Nu dikepret teh nu pakunyunyu teh. Kalah nu aing meureun. Nu orangna mah orang nyokan di kanda euy. Udah sok caliweuh. Urang boga buku sembarangan Dirampak. Urang da teu bisa diuk. Belum beureuh. Ayeuna orangna aya keneh heueuh. Aya di. Ngan teu cengkat, ngan Beureunan tadi ka babuk. Kebabu. Kapan heueuh moh. Cek aing ge dibuka teh diilik-ilik. Geus urang eling diilik-ilik cengkat. Da kawas ungkut-ungkut beureum. Beureum teh pake heeh. Ya, lamun kawas ungkut-ungkut kitu mah keur usum. Geus mah dijieun sosis. Dijieun sosis digoreng. Anu urang beureun jadi ya. Meureun jadi wudu palakuan aing geus kiripok kieu mah. Ayu geura. Dalah batantas disunatan. Eta tadi lamun daek mah dikeureut di kitu dijieun dicolok di sosis. Halus. Sosis spesial. Halus. Halus ya, meureun aya goceng-goceng ngapahayu gitu. Da urang mangko masing jag-jage masing teu kakepret ge. Geus teu kapake ieu. Heeh, bae. Dan urang mah kalah ka ku pamajikan ge dipoyokan. Kumaha teh? Lah cenah kawas poe sale. Kawas poe sale. Euy geunteng. Ya, atuh lain emang tinggal narimakeun kana kadar jeung keadaan. Pan mentak urang mah nek balik heula eta ubah. Ya kata etet lamun geus kitu mah geus teu laku. Mending kene mun aya mah setrum di imah geuning. Ulah ieu minyak kelentik. Minyak lentik. Ya resepna sugan. Terus Minyak kelentiknya. heeh. Terus dibalur-balur. Kana ieu Kana etana. kana orai. Kena orai. Sing latas. Terus Itu insya Allah lah dua poe mah herang. Herang.
Era. Hari Tapi mau cenah lain lempar nu batur mah sok balalanter. Ari urang teh nanyakeun cing teh nu maneh mah euy rada balalanter. Cing teh naon syaratna? Ari urang mah cekolot bae teh cenah nanganna tong tolang nu leutik engke kepret-kepretkeun cenah. Engke tong tolangna ulah dipetik. Keun mah sina napal dina tangkalan engke tong tolang gede cenah jadi milunga gedean. aya deui nu alus make alat tong tolang. Alat tong tolang. Heeh. Porosotkeun calana dikepret-kepret bari mah pae jalan. Nu alus mah Anu alus eta terus bener. pae jalan. Tapi Apa jalan? aya deui nu mawa nu titah resep teh. Cenah apal maneh cai aki. Bet apa cek urang teh. Gitu apa? Tas anu beureum cenah si akina. Heeh. Cenah minyak rem lain si aki ya minyak rem. Cenah terus dikumakeun, terus dibanyurkeun cenah kana kanu maneh cenah ka urang teh. Eta mun geus dibanjurkeun cenah geus ngagedean. Gatel anjing. Gitu. Ari kitu mah da Kang Uda jeung urang mah jadi prosesna gini kan Wah, lila jeung bangga tuh. Tah bodang hees. Sok. Ini dengan jukut nu sakara dieu. Lamun Ponok. heuh tah lamun nu deket ka lapang mah di lapang geuningan. Heeh, terus Sok leper aya tah geuningan. heeh. Anu sok dipake jajamu ieu teh naon teh? Karena teh naon sih? Dongdoman, Lain dongdoman satona anu sok di alamaduna geuningan. diuan, odeng, Lain. nyiruan. Tah nyiruan. Heeh. Ku eta mah geus kontan. Mending Sing samenit genan Eta kudu loba nyiruanna. hiji gen cukup. hiji. Hok nah huluna Syukur-syukur mun sasaya. tewak hiji. Oh newak hiji, Heeh tah kana huluna teh. Ceret buntutna teh. buntutna. Buntutna insyaallah samenit genan tah. Heeh atuh asa arek euy. Insyaallah Karekahan. kontan eta mah. Karekahan ulah-ulah Karekahan. sing geus kolot Kan gitu. dia kudu cager heula Heuh urang. cager heula. Arek ditambahan aku balsam. Jeung Digosok ku balsam. Lagi kang meledeng mah heula. Assalamualaikum nya. Waalaikumsalam. Deng. Kolot-kolot geus butuh anger mau urang teh ku si eta teh. Sok sanajan musingkeun ge butuh ku kolotna butuh. Butuh ku rek kumaha we ge keun sakayangna.